lamun dilaksanakeun jelema nu mabok ditazir di 80 aman negara. Ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obatan. Baheula mah sakadar aya magadon, uriahib sakadar sakitu doang tapi kuari mah sabu-sabu, ekstasi dan lain sebagainya. Bisa ditiru deh. Dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh. Igomah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura. Igomah ditiru. Eta kan aya tanda tanganan dan lain sebagainya. Bisaan urang Indonesia paspor bae ge kuat ka ditiru. Ijarago nipu urang Indonesia mah. Bararisaan. Mau obat-obatan mah. Ya Allah asal keluar bae nu asli. Tungguan sababaraha poe bakal keluar nu ilegal. Nu palsu nah asal timbul obat nu asli, timbul nu palsu. Selalu kitu bae di Indonesia. Mendak kuari geus hararese mana nu asli, mana nu palsu. Aya kiai nu asli, aya nu palsu. Sarua bae. Geus timimiti obat, minuman datang ka kiai nu asli jeung nu palsu teh aya. Di dunia orang keliru di dunia mah, di akhirat mah moal. Di akhirat aku malaikat ditinggal di besok memilu ka ditu kiai. Pan kula kiai lain. Ieu mah juri cek malaikat berbulu kucing ieu mah. Ya Allah, ya Rabbi. Iyalah cerita Sayyidina Umar, maka dicatatlah dina fikih had jelema merdeka syaribul khamri adalah 80 jilidan, abid 40 jilidan. Nah eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta menangna? Pertimbangan cek Sayyidina Umar, salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikan Jumat jadi 2, nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata kula acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun henteu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah. Geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy Aisyah
goblok sia aing garusak salat aing sia. Eta lah mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas jumah atau meme jumah ceramah sadakna nya da tekan budak ngebudak geus tah cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeunage teu meunang teu ngadengekeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah. Ye atuh mah khatib berang lalagaan bila perlu main coklak di dieu. Atau khatib dah kudu duladeuleuh pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter. Ngarusak aing khatib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh ge dikarubah. Ge acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat. Nu 2 rakaat jadi khutbah. Handak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan. Nya salat nundutan. Ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya masih khusuk jasa aduh nu digigireun ngantep deui harupa imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang nya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan nya ada salat kumaha aingnya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih jangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah. Salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu. Teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan sagala caritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah kudu dibaca. Lain haju acak-acakan. Ayo tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillahilladzi sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masyaallah poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4 nomor kahiji yaumul Jumat poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mamana.
Ulah ka coba lamun dijelaskeun oh ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan ngintip jam 12 atawa jam 1 ngintip jam henteu pokona mah sampai Jumat bae ulah aya nu sempet ka pasar ulah aya nu sempet ka kantor bangkrut negara ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah geus bae aja kelantas bae 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae nah ieu pa Jumat lain lalagaan sebutna ge sayyidul ayyam rajana poe Jumat mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat sabada azan tah sabada azan di dinya waktu ijabah cek sakaol sabada salat sunnah begitu azan langsung salat tas setelah salat sunnah cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar di dinya gegeraan mentak begitu imam keur naik ya Allah minta dunia ngagusti mobil teu parugu ulah di embat isin jero hate bae siksa kaul mah antara khutbah 2 khutbah ka hiji diuk tah di jero diuk di dinya waktu ijabah siksa kaul mah beres khutbah kadua memeh dilaksanakeun salat Jumat siksa kaul mah ta salat Jumat siksa kaul deui mah jam 1 siksa kaul deui mah bada asar siksa kaul deui mah memeh azan magrib tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae di mana asal didinya pas orang mentang guys dibere langsung asal orang pas di waktu eta guys Masya Allah ngan modelna eta okos Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam ganjil padahal mah teu kitu kebiasaana malam lilikuran padahal teu kitu bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar abeh nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh dibenta-benta ke kieu asa di mana tunduh tak ieu ge waktu ijabah teh pas kitu poe Jumat yes nomor 1 poe Jumat nomor kedua Yaumu Arfah poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatahu Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make 2 helai. Eueuh nu make jas. Eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi eueuh nu make endeu ka Arfah asup ka salon teh aya. Eueuh, tah dek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul boro-boro ngurusan awak bugu baju ge teu dipake ngan saukur 2 helai
Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal. Nyana daratang ka Arfah. Aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotok tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki tuh deuleu. Dararata. Hayang nyaosnya malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual. Buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia, coba malaikat aneh tante, namun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing, kumahaon peta bupati hayang menang jatah, ku goblok-goblokna bupati, goblok-goblok dah presiden. Tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah begitu. Di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih urang. Haju ngadagoanana geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Beyana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar sia. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geura ge. Hajuat Abul Abdan. Isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Heeh, sanajan di dieu ge. Kunaon mangaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu teh geus teh. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran banan kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neuleuh getihna. Tapi Allah mandeuleu teh takwana. La yanallallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia, tapi aing menilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseur getihna. Ieu getih sacek celek bae suara jasa. Ieulah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah masjid korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban, rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat. Coba tuh si haji itu tuh si haji itu.
boga sebenarnya namanya duit pan bangunan nyokotan daging baik ulah neleukeun tunjuk aing atuh biasa bae aduh sabarudak teh ditonton ku malaikat malaikat tonton kieu ya oh mana coba situ coba ci pan situ mah duit loba ge teh coba situ cet tuh malaikat itu tuh di itu masjid laporan ya Allah itu mah tuh Pak anu mah di anu masjid cak Allah guys bukakeun lawang sorga dibuka lantaran geus dihampura dosa Masya Allah pokokna mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan jang meuli kebo sapoe 1 juta urang jeung celengan duitnya di mana geus amun sapoe 1 juta teu bisa sapoe 500.000 yang celengan berarti lamun kuari datang ke lebaran 14 poe nah jadi berarti lamun 500.000 seperti itu berak kabeli kitu embe Garut bude teh cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah geus bae tuh sapoe 100.000 berarti kuari datang ke lebaran sabaraha 1 juta nah kabeli embe cisoka embe kacang nu leutik geus kuari mah lamun jadi tukang ojek ngojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun cek tukang ojek di mana horeng kiai boro-boro meunang 1 juta kadang-kadang babaturan manuhunnya sial dah babaturan emang ge ai babaturan menumpang nuhunnya urang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah set deuk mayar ge enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek Masya Allah geus mah deui teu puguh karu eueuh logak naon direm hut karasa yang nyenud ka dieu tukang ojek teu bareres 2 3 4 Yaumul Fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot mah geus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid teh di imah bae teu beres teh kolot poe Jumat yaum arbah lebaran haji jeung lebaran fitri poe nu opat eta mah lain sambarang nah eta teh Sidina Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek Sidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikeun Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat merga 3 teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mata kula acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah
mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat pengertianana salat geus lamun dek ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun teu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing ge ngarusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadekna nya ada tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengikeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengikeun age teu meunang teu ngadengikeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa ma yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat waman lago pala Jumat lah teu boga Jumat sia teu sah ye atuh mah khatib buat be urang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khatib da kudu dula-deuleuh pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter oh ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh ge dikarubah ge acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah iya ge khutbah gak ganti sholat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jadi teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengikeun teu meunang nundutan nya sholat nundutan ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya mah khusyuk jasa aduh nu digigireun ngantep deui. Harupa imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang. Ya deuk nangtung isin. Deuk diuk bae pan nya ada salat. Kumaha aingnya cek kira. Saya si hade. Ya urang bae urang heula mimitian sing rapih. Jangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah. Salat Jumatna pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu. Teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah teh narjamahkeun nu dibaca. Lain haju acak-acakan.
Hayu tarjamakeun. Alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah. Tagok aing ku suara sia. Aduh, Masya Allah. Nah, terjemahkan. Terus ayat dah terjemahkan. Wasiat dah terjemahkan. Ayat diterjemahkan mah. Pernah naon terjemahkan. Usikum. Iya ya bitaqwallah. Kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah. Sing hararade. Pernah naon tah. Beres Jumat. Imamna main catur. Pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia ditatak lah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia tapi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum pohara tepoar urang kadinya teh ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib kos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ikan sholat masalahna. Ai ceramah maki pudoli, acak-acakan los. Tawa lain sholat tamanya nama sapira bisnis. Aduh. Iya, kau bagian setepati. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Kan ada perubahan-perubahannya nama daerah ya perubahan sih atau bencana kadangin aku orang kutub berapa nih coba ge jadi bayar ngomong kan aku tuh berapa di kos gitu iya khutbah berarti ganti soal sing ade guys hati-hati dengekeun kurang perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia itu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke sholat nunjuk wa man lago fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'atan sia eta cakang jeung nabi sok dibaca kurang iza saidal khatibu alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'atalah kurang beungeut sia anu teu bujua. Ya Allah, ya Rabbi. Eta hadis eta kan dibaca. Tuh urang mah, ji, sugan teh naon cenah hartina? Makana tanyakeun atuh ji. Sugan teh eta mah hadis naon bae. Idza sa'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar pada cacakallab ente ulah ngajablog. Wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad laga berarti heureuy lalagaan. Wa man laga fala jum'atalah cakang jeung nabi jelema lalagaan berarti teu sah Jumat. Tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut Pak Jum'ah terus di Bandung sholat Jum'ah milu begitu sholat Jum'ah waduh ngaco ya mah khutbah acak-acakan gitu langsung zohor nah zohoran sholat salametkeun sholat waduh bahaya pernah deui di Bandung di Bandung ka dieu set Pak Jum'ah jeung guru malah di Bandung jeung guru di Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dieu poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang
langsung sholat Jumat di Cililin ada berang sholat Jumat di Padalarang sarua Jumatna kos gitu Noel Zohor acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nya ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat mantap sing hade salamat kan bae tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah-pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salametkeun sing ade urang kan moal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ye ieu salat Jumatna cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun hulu sia koe sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa tah mantap ke Sayyidina Umar urang minta tulung ka Sayyidina Umar tulungan dia aing jatuh wau ka sia tilok hadiah tilok naon tilok aing. Ndak kumaha coba.